Para mitra sadaya dongeng urang teraskeun deui Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Terutami ka mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng. Dongeng nuju diancak ku Mang Jaya carios nyambung judulna Ingkar karangan Koswara. Ayeuna nincak bagian ka-21. Teu karaosnya para mitra 21 episode we para wargi ieu dongeng kasanggakeun. Mangga nyangakeun para mitra kumaha geletuk batuna kecebur caina. Kumaha seusehan dina dongeng nyangakeun we kitu eusina dia di dongeng para mitra nya kitu seueur nu aneh-aneh seueur nu ararane para mitra nya kitu teh we nami dongeng dihade-hade sangkan sae dihalus-halus sangkan payus direka-reka malar siga gitu dongeng teh para mitra. Ayeuna Mang Jaya nuju ngahanca dongeng nu judulna Ingkar karangan Koswara. Hatur nuhun nu paros nu subscribe sareng locengna. Nu paros nu ayeuna para mitra naon teh fitur nu aya di dinya para mitra. Hatur nuhun tos ditoel hatur nuhun para mitra. Sakali dihatur nuhun. Oge nu like-na, komentarna pon kitu deui. Kalan-kalan sok sering dibagikeun gitu nya ka wargi-wargi teh can uninga. Mangga bagikeun bae. Ingkar karangan Koswara dina bagian ka-21 urang lanjengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Ingkar. Ieu dongeng para mitra kasangakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Ieu dongeng karangan Koswara ayeuna nincak bagian ka 21. Beurang peuting nen Kancanawati teu puguh pipikiran. Teu puguh rarasaan lantaran jangnana teu kanyahoan eueuhna. Di dagoan nepi ka 3 poe tetep jangnana can kanyahoan raratanana. Hal eta ngajadikeun heran nu taya babandinganana keur nen Kancanawati. Heran ku ayana jangnana bet eueuh teu pupuguh. Dina peutingan nu katilu sanggeus jangnana eueuh nen Kancanawati ngahulang sorangan di jero kamar. Paragi manehna mujasmedi rep sidakap sinuku tunggal. Meleng ku panon batin hayang nyaho ngeunaan ayana di mana-manana jangnana nu dipieling ku manehana beurang jeung peuting. Sajroning diuk hatena sumamat kieu. Jangnana panutan teteh namiang ka mana atuh hidep teh nya? Mun hidep mulang naha naon sababna teu bebeja heula ka teteh? Harianeunana bet kan nganiaya ka teteh. Cing urang peleng nah hidep teh aya di lemur atawa eueuh. Reup nen Kancanawati meuremkeun panon, terus ngaluarkeun ilmu panemu jampe pamake nu aya dina dirina, ngaluarkeun nu kabeh wawasen nu aya dina dirina, ngaluarkeun aji kasakten manehanana. Harita teh meleng ngeunaan kayan lemurna jangnana. Beu heran di lemur jangnana eueuh. Manehna teh geuning ka mana atunya nu katempo ku aing iwati inung bapana. Kalayan saurang banoja geulis tangtu dulurna jangnana. Mun teu salahnya ieu meureun nu ngaran si Esti. Mojang urang Jakarta nu keur aya di imahna jangnana. Ngadon pakanci, pedah pre sakola. Herana ka mana inditna atuh jangnana da di lemurna ge eueuh geuninganan. Memang nya di lemurna ge eueuh jangnana teh. Ku nen Kancanawati katempo iwati pahamjah Bu Halimah jeung Neng Esti. Puguh we jabati bingung pacampur jeung amek. Pacampur jeung keheul keur nen Kancanawati dina mangsa ayeuna. Leng ulang nen Kancanawati ngahulang bari meleng di mana ayana jangnana. Tapi najan terus-terusan manehna ngagunakeun panon batin, tetep nu diimpleng nama eueuh wae datang. Malah teu katempo di mana ayana. Nya hal eta pisan nu ngajadikeun ayeuna geus 3 poe beurang peuting pagawean nen Kancanawati ngan ngerem wae di jero kamarna. Tara kaluar-luar kaayan pasien anu jumlah jamleh aya 7 urang kumanehna tara dilayad-layad. Tara diteang tara dilongok ka asup sari jeung bulan. Tisaprak para mitra nen Kancanawati kalengitan ku jangnana.
Tisaprak peuting manehanana manggihan Ki Sapta Seta geus jadi layon, can pernah neang deui ka kamarna. Lantaran kaayaan Den Kancanawati, lir jalma nu keur kaedanan, lir jalma nu keur kabungbulengan, manehna lir jalma nu anyar beger, heug nu jadi panutan kabur kanu jauh miang kanu anggang. Leuwih heran di para mitra sadaya keur Den Kancanawati. Lantaran embah sabdagar muka heubeut tara aya nemongan. Tara aya ngadatangan kadirina nya kitu deui ngeuna Anyi Mas Layang Sari nu neangan nyi Ita Laila Sari ge can aya datang deui, can aya laporanana. Tapi kaheran ku eueuh datangna embah sabdagar muka jeung eueuh datangna Nyi Mas Layang Sari teu leuwih rosa batan eueuhna jangnana. Kitu nu karasa ku Den Kancanawati kiwari. Di sejen pihak Bu Halimah jeung Pahamjah katilu Neng Esti ngarasa leungiteun deui wirehna geus 3 poe jangnana can aya deui balik. Utamana mah keur Neng Esti lantaran asa eueuh batur ngobrol keur ku eueuhna jangnana teh. Mang. Lain mamang para mitra maksudna uwa manya Kumang Jaya diganti namanya para mitra uwa we lah kitu. Uwana angkat ka mana nyari Kang Nana teh tos 3 dinten teu aya wae. Cek Esti tumanya ka uwana. Pugu heran uwa ge neneng. Teu terang ka mana miangna sabenerna. Ya ieu akangna hidup teh. Walon Pahamjah semunu bingung. Poa-poa maneh teh meunang kacilakaan apana? Cek Bu Halimah bari dina hatena mah nyangka yen jangnana aya keneh di padumukan Den Kancanawati. Tapi tetep ngarasa melang ari geus 3 poe eueuh bae balik mah. Salempang sok sieun nu jadi anak manggih karerepet manggih kasusah. Nya kitu kami ge sieun cilaka bakuna mah. Mangkaning nu jadi anak apanan ngan hiji-hijina. Beuh. Amun geus ka mana deui cenah si budak teh nya teh. Nyar-nyar pika salampangeun kolot bae. Meureunana Ibu Ramana Neng Bulan oge bakal malangeun bere putrana lami teh aya mulih atuh anak urang heubeul eueuh datang. Tapi boa ayeuna mah aya di ditu si Ujang teh mana? Berai paroman Bu Halimah jadi ngagebrai marahmai. Kawas nu manggih kabunga. Aya di mana? Nya uwa mah nyangka teh aya di ditu we. Nyangka aya di mana kitu naon teh? Jadi pokona mah uwa mah aya di Mang Amud. Nu matak ayeuna mumpung beurang mending urang layad ka ditu. Maksud uwa teh tepungan Mang Amud jeung Bimunah taroskeun naha bulan geus mulang atawa acan. Sakantenan taroskeun akangna, Kang Nanana sareng saur uwa amengan kitu ka dieu margi ma uwa non teh pokona mah uwa tos sono yang tepangnya. Janten SD kedah ka ditu wa. Nya sajabi tina naroskeun bulan teh tos uwi teh acana sareng naroskeun Kang Nana aya teu ayana ditu oge ngangkir Mang Amud sareng Bimunah pi urang ka dieu. Bire uwa sareng muhun uwa palai tepang wa pamegat sareng wa istri kitu. Nya kitu saurkeun we. Ayeuna mah uwa sareng Mang nanti sareng uwa kalintang satujuna bebesanan sareng anjeunna. Doa kitu jangnana nikah ka bulan teh komo upami bulan parantos damang deui mah. Memang rada kagok para mitra Mang Jaya langsung ngagentos ya. Tapi keun we lah. Pokona mah kitu we jantena para wargi. Ya kira nama uwa mah saurang we kitu nya. Mang sareng Mi mah jadi kanu ka istri Mi ka pamegat Mang, tapi uwa mah tetep uwa para mitra teu kedah uwa istri uwa pamegat. Uwa we cekap kitu. Duh. Esti lain deui ngarasa atohna ka hijina. Memang geus aya maksud ti kamari hayang ulin ka Mang Amud jeung ka Bimunah. Kaduana eta deui hayang meunang laratan perkara bulan. Nah geus datang deui atawa acan katilu perkara rek ngabejakeun perkara kaayaan Pahamjah jeung Bu Halimah. Nu kaayanan ayeuna geus sadar 100%, sasat satuju jeung doa kanana. Kawin ka bulan eta sababna bari semu atoh pok Esti amitan ka uwana. Ayeuna dibade ka ditu nya manawi atuh Mang Amud sareng Bimunah nuju araya sareng mamalian bulan tos muli nyawanya. Nya jeung ka ditu mun bisa masa kalian Mang Amud jeung Bimunah sina kadarieu kitu nya. Mangawa kade ulah lila teuing di dituna neneng. Mangawa harita kene Esti kaluar ti jero imah. Ningalkeun uwana rek nepungan Mang Amud jeung Bimunah. Samiangna Neng Esti guntreng Bu Halimah jeung Pahamjah babadamian bari najan eueuh Neng Esti
Nyaritana itu oge teu wani tarik bangun nu pinuh ku Rusia. Duanana tibang tingku ciwas bae. Ngeunaan si Ujang memang matak salempang ieu mamana. Sanu nyaho manehna aku dukun awewe nu ngubaran si Wulan teh teu meunang balik. Oh nah, ibu yakin si Ujang aya di ditu? Saur mama Enyang gitu oge. Nya kudu minta bantuan deui ka mama Enyang atuh sangkan bisa ngajait si Ujang. Sina balik ka dieu, sina pisah ti si dukun gejul. Anu awi, ibu kedah enga-enga nepangan deui ka mama Enyang, kahijina ngarah si Ujang bisa gancang-gancang mulang. Kaduanan utamana mah ngarah si Wulan gancang-gancang binasa. Oh, tapi apanan pamunut ti mama Enyang can aya dina leungeun urang ibuna. Pahamjah neuteup ka Bu Halimah. Perkawis pagawean si Wulan malah teu kedah disangakeun ka mama Enyang. Bu Halimah malas neuteup bari malik tumanya. Nah kitu. Nya poe ieu ibu rek ka imah si Amud. Oh, rek ka si Amud. Bener. Ampeun ambrok jeung Esti ibuna. Wah, montong bahaya tangtu bakal ngadatangkeun kacurigaan keur si Amud. Kadu si Munah ke. Dangukeun geura ieu apana panyangka ibu si Amud jeung si Munah moal burung daekeun ka dieu. Daekeun diajak ku Esti ka dieu nepungan ka urang. Ai terus. Tah apana di imahna eueuh sasaha meureun. Dina waktu di imah eueuh sasaha ibu rek asup ka imah manehna. Lah, imah panggung ieu imah bilik babari asupna ge teu cara ka imah gedong. Jadi ibu ayeuna teh ka ditu mawa mobil engke rek nempokeun ti kaangangan. Nah si Amud jeung si Munah arinit atawa henteu? Kitu tah apana maksud teh? Oh, gitu rencana teh. Muhun atuh. Alus atuh rancang teh ibuna. Ngan mun si Amud jeung si Munah teu init, mungkin ka dieu rek kumaha tarik ka ibuna. Kumang kewe nu penting mah hasil maksud bari rikip. Caina herang laukna beunang pan kitu. Yo ibu bade mios ayeuna. Hojung atuh. Bu Halimah ninggalkeun Pahamjah terus ka garasi mobil. Ngaluarkeun mobil sedan manehanana gerung dihirupan tekung silila. Ti harita eta mobil geus ngageleser ninggalkeun buruan imah gedong Pahamjah. Teu kacatur di jalan Bu Halimah geus cunuk kadeukeuteun imah Mang Amud. Ngahaja manehna nyimpen mobil. Dinu rada bunyi kabeneran kalereun imah Mang Amud hieum ku tatangkalan. Tumaninah manehna bisa ngawaskeun ka palebah imah Mang Amud. Sabalikna lantaran hieum ti palebah imah Mang Amud mah moal sidik ka palebah dinya. Katempo ku Bu Halimah ditepas imah panggung teh ngariung Mang Amud jeung Bimunah di sanghareupan ku Neng Esti. Pohara reuwaseunana Mang Amud lantaran benang beja. Yen jangnana can balik geus 3 poe nya kitu manehna oge ngarasa melang ku ayana Wulan can aya keneh balik. Tapi kakuciwaan maranehna kaubaran lantaran harita Neng Esti nerangkeun yen manehna ayeuna nepungan teh sajaba tinanyakeun ka ayan Wulan jeung nanyakeun sugan aya jangnana oge ngangkir ka Mang Amud jeung ka Bimunah supaya ayeuna bisa ka bumi Pahamjah lantaran poh Pahamjah boh Bu Halimah kacida pisan sonona hayang bisa tepung jeung Mang Amud katut Bimunah. Najan kitu para wargi ngingetkeun yen kaayaan ti heula mah apanan. Pahamjah jeung Bu Halimah teh teu satuju teu doa ku ayana jangnana hubungan jeung Wulan. Ku kituna henteu haget gancangnya tujuan hayang marengan jeung Esti nepungan Pahamjah jeung Bu Halimah ka Bu Halimah. Tapi manehna hayang yakin sayakin-yakin heula nu matak Mang Amud pok tumanya kieu ka Neng Esti. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Para mitra sadaya, harita Mang Amud tumanya ka Neng Esti. Neneng nah leres kaayaan sepuhna cepnana teh ayeuna satuju sareng doa baris bebesanan sareng emang. Leres pisan Mang. Moalnya abdi ngabohong, numawi kanggo ngabuktoskeun Mang sareng mi ayeuna kedah ka ditu sareng abdi. Saurna mah sono pisan hoyong tepang sareng uwa di ditu. Jabi tiba bade ngabadanteun perkawis waktosna nikahna engke cenah saur uwa teh kitu. Ceuk Neng Esti ngayakinkeun pisan. Mang Amud ngareret ka pamajikanana bari pokna teh. Kumaha cenah mana? Nya upami ngemutkeun ka ayan ti payun mah betasa pamohalan ka ayan juragan Hamjah garwana sacara dadak-dadakan jadi maliknya ka urang. Kalian satuju tur doa kagungan minantu. Muhun nya gaduh minantu ka anak urang. Ai terus kumaha gitu. Tapi teu kitu apa nandina ka ayan jalmi mah nya tara anger.
dina hiji kaayaan janten sanes hal nu aneh upami jalmi nu tadi asih jadi benci atawa nepi ijid nu tadi na ijid janten asih komo deui apanan basa mah basa jangnana ka dieu nyanak foto bulan jangnana panyaurkeun yen sepuhna jadi bager ayeuna neng Esti nu ngawartoskeun tambih yakin we atuh mama da moal nya Esti ngabohong panginten jadi kumaha atuh mana jadi mah percanten kana kaayaan sepuhna jangnana nyaaheun ka urang satuju tur doa bulan jadi minantu anjeunna eta ku ayeuna pangangkir ti anjeunna na tedunan wae atawa ulah tajalpatna ku urang di ieu di tedunan apana kahiji etang-etang nanakeun anu bunga bire bakal bebesanan sareng alanjeunna kaduana etang-etang ngaraketkeun mimitran jabi ti eta urang obrolkeun perkawis jangnana nu tos lami teu aya oge ngabadantenkeun soal bulan anu geus aya 10 dintenna can aya wartosna na geus cager atawa acan na ku jangnana dilaed ka ditu atawa henteu oh jadi kacinekanana mana dae ka ditu jeung Neng Esti nya kitu atuh tandesna keur walon bimuna bari kabungah jeung kasugemaan manehna mencar tina cahaya beungeutna sanu teu bungah sanu teu sugema ku ayana pibesaneun anu asalna ngewa nu asalna teu satuju kawinanana ka bulan ayeuna para mitra sadaya jadi malik suka malik bunga malik satuju malik asih sarta ngonang supaya manehna sakulawarga daek nepungan ka kota nepungan Juragan Hamjah jeung Bu Halimah anu pikaserabeun tapi sakitu matak pikaresepeun geus kitu mah teu loba omong deui Mang Amud jeung Bimunah terus bae dangdan disalin pakaian kunu rada pantes keur masamoan terus miang marengan Neng Esti seja nepungan kapibesan nyaosan pangonang Juragan Hamjah jeung Bu Halimah tiluan ngabring nepi ka pangeureunan mobil terus mobil megat mobil umum anu kakotakeun bari sajeroning aya di jero mobil teh Mang Amud jeung Bimunah teureureuh ngobrol di barengan ku Neng Esti nyawang kasugemaan nu baris kasorang dina mangsa nu baris datang engke maranehna yakin bakal sugema jeung bagja mun geus bisa ngarangkepkeun jangnana ka bulan bakal sugema jeung leuwih ti sugema mun dina kawina engke bulan dina kaayaan geus cager bisa ngomong sabihara-bihari teu wawawewe cara ayeuna kumaha kaayaan Bu Halimah para wargi sadaya Bu Halimah harita nyingkur di nubala nyumput dina jero mobil bari ngawaskeun kawangunan imah Mang Amud nu angangna ti dinya lumayan rada jauh oge lain deui suka bungahna ku ayana manehna nyaksian Esti jeung Mang Amud katilu Neng Esti punten ningali Mang Amud Bimunah jeung Esti geus kaluar timah panggung Mang Amud cindekna manehna boga kayakinan najan obrolan teu kadenge tapi boga kapastian yen Mang Amud jeung Bimunah daekeun ku Neng Esti diajak ka imah manehanana gancangna carita para wargi Bu Halimah kaluar ti jero mobil nyalingker mapai sisi kebon terus muru pas ka pasir imah Pak Amud kabeneran kaayaan lembur geus simpe da puguh kitu di pilemuran mah mun ti beurang sok tiiseun lantaran pangeusi lembur arinit ka sawah atawa ka kebon nu macul nu ngaramet jeung pagawean liana naneruskeun hanca pagawean poe kamari jeung poe kamari nu katunda ngaliwatan panto dapur nu jieun tina bilik Bu Halimah kalayan gampang asup ka jero imah panto dapur teh jeung panto ka imah estu babari dibukakeunana henteu baweg pageuh cara panto imah manehanana nya kitu boga rasa mokaha harita teh para mitra pedah salila ieu tara aya kajadian naon-naon Mang Amud teh para wargi manehna nyieun panto dapur teh eta teh para mitra dapon jadi we henteu dikunci sabihara-bihari nya kitu Bimunah oge yakin kaayaan di lemurna aman nu matak panto dapur teh tadi tibang dikaitkeun we bungkul sakaemut Mang Jaya kantos para mitra kapungkur di lemur ge para mitra imah setara dikunci tu para wargi teu aya kunci teu aya sulat saya teh slot malah imah padu nutup anu penting mah kitu slot na mun aya teh padu ulah-ulah muka ku angin kitu nah atuh ayeuna mah fungsina jadi sejen deui ayeuna mah keur ngajaga keamanan para wargi upami teu kitu bahaya kitu teh rupina kapungkur mah kahiji panginten para mitra anu non teh anu midamel padamelan model ngagasab harta bana batur teh kirang gitu kaduana memang harta bana ge teu acan aya model ayeuna ieu teh ciri
ieu teh nanakeun hiji tingkatan kamakmuran kulawarga. Parantos langkung ningkat. Mangga we kapungkur mah. Hiji imah aya radio ge. Wah, sakitu onyoy na tu para mitra. Di hiji imah aya di hiji kulawarga boga radio. Sakitu onyoy na atuh. Mangga ayeuna mah. Radio mah alah tos teu dianggap barang mahal deui, enteng. Malah bisa sakamar hiji itu ayeuna mah. Atuh parantos ngajugrug ayeuna mah televisi jeung sajabana. Ieu nanakeun hiji tingkatan kamakmuran di urang. Para wargi sadaya urang haturkeun nuhun oge ka bapak-bapak pimpinan anu parantos ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara di nagara urang anu nimbulkeun kamakmuran anu karasana ku urang keneh kitu. Mung nya kitu tugas urang atanapi kewajiban urang mah dina nggoning mayar pajegna hade ulah dugi ka naon teh hartosna mah kahihilapkeun gitu. Ulah dugi kahihilapkeun dina urusan mayar pajeg. Margi ai pajeg eta ngarupikeun hiji tanaga kanggo nagara nu para pamimpin nu heuyeuk dayeuh ngolah nagara teh nyaeta tina pajeg atuh diutamikeun pisan tina pajeg teh bisa balik deui ka urang anu tadina di urang cenah eueuh jalan jadi aya jalan tina baheula mah kurang pangwangunan ayeuna diwangun ieu teh balik deui ka urang tina soal pajeg teh lain keur kapentingan ieu cenah lah keur kapentingan eta we bapak-bapak pamimpin bari jeung dikorupsi cenah kitu. Lamun seug aya nu korupsi teh mah eta mah mung sakedik para mitra. Sok aya bae korupsi mah di mana oge. Da atuh sahanteun duit luyuh layah kitu bari jeung alah teu aya nu ngontrol bisa-bisa Mang Jai ge cilang-cileung. Cilang-cileung para wargi. Cilang-cileung teh ningali aya batur eueuh di. Gitu. Tah ieu para mitra sedang perang pangageng-agengna nyata perang merangan hawa nafsu. Mangga para mitra urang sami-sami bae ngaso heula ayeuna mah ke urang setraskeun sakedap deui. Para mitra sadaya, sakumaha nu kauninga kumargi ngarasa aman di lemur. Atuh anu matak panto dapur tadi teh tibang dikaitkeun wungkul. Sabatae jeung jongjona keur we Bu Halimah asup ka jero imah terus muka lomari pakaian. Manehanana para mitra sadaya kabeneran deui henteu dikunci kalayan babari apal kana tumpukan pakaian awewe. Kop Bu Halimah nyokot baju awewe hiji terus kaluar deui muru mobil anu teu kungsi lila geleser mobil maju ninggalkeun eta patempatan. Paham jah kocapkeun pohara ramah tamah jeung pikaresepeun basa ka imah kadat datang Mang Amud jeung Bimuna nu ngahaja meunang nyusulan Esti. Di aku someahna keur dibarengan ku pamulu nu matak bagja jeung sugema pikeun Mang Amud jeung Bimuna. Kabeneran Bu Harita Bu Halimah can datang najan kitu teu ieu jadi kaheran keur Esti mah. Teu boga rasa curiga naon-naon pamikirna boa nu jadi uwana keur ka pasar balanja keur kaperluan. Atawa sahanu nyaho barang beuli dahareun keur nyampakeun sema keur nyuguhan Mang Amud jeung Bimuna. Esti nu harita cakah ciki ngakutan susuguh malah make ninyuh cai kopi sagala. Harita para wargi sadaya diamengkeun disuguhkeun hareupeun eta sema. Nilika ayan harita leungit sakaligus kacurigaan jeung kacangcayan Mang Amud jeung Bimuna. Muncul aina harapan endah nu baris kasorang, harapan endah ngaharepkeun engke antara jangnana jeung wulan bisa laksana laki rabi. Silih pikadeudeuh bari aya dina kasaluyuan jeung kasatujuan ti dua pihakanana. Tekung silila Bu Halimah datang matak bungahna keur jeung keur semah mah. Lantaran dina datangna Bu Halimah harita bari jeung angkaribung babawaan lobana keur. Bubuhan jeung bangsa kueh kaleng aya 3 kalengna nu dieusi jeung hargana beda-beda para mitra. Ai kueh kaleng da didamelna tina urut-urut kompor. Kueh kaleng namina. Ieu mah tibarali kueh kaleng aya isina raos. Dibalik ku mitra. Kueh kaleng gitu. Di sana kueh tina tarigu, kueh tarigu. Kueh ieu cenah kueh apem. Didamelna tina naon jing para wargi sadaya. Mangga tuh. Atuh salajengna para wargi sadaya. Atuh modelna upami apa mah diamalna tina ieu tipung beas gitu. Laras kitu tipung beas atau napi tipung ketan.
Mangga para mitra sadaya atuh salajengna wah seueur rupi-rupi kue ngan ieu kue kaleng na abet kue kaleng raos eta. Karena kue kaleng menurut potongan-potongan ieu kompor bangsa ieu. Kaleng-kaleng urut. Pedah rupina bae dieusina teh di wadahna ku kaleng jadi namina kue kaleng. Namun ai kue anu di eusian ku keler mah teu disebat kue keler di para wargi teu ieu. Heran memang para mitra eta mah da terus janten cari aja janten nami ngaranna ge mangga urang teraskeun. Tetela bieu Bu Halimah bada tas di imahna Mang Amud teh nyimpang heula ka pasar. Balanya dahareun keur ngaleungitkeun kacurigaan Mang Amud jeung Bimuna anu nganyang ka manehna marengan Neng Esti. Demi baju wulan anu meunang maling dibungkus di budi-buni terus ku manehna dituna ka jero kamar. Alasan manehna mah rek disalin heula. Atuh basa kaluar ti kamar Bu Halimah geus salin baju. Make baju sapopoe paragi di imah. Najan kasebutna baju sapopoe paragi di imah oge. Tapi kasebut pakaian alus malah dibandingkeun jeung pakaian paragi nyaba Bimunah mah. Masih kena alus pakaian Bi Halimah nu dipake ayeuna. Abdi teh poharang nuhunkeunana wireh akang sareng eceuk keur sarurumpaheun sumping ka dieu. Diantos-antos di kapungkur mung teu aya wae nya tadi teh ngajulungan ye pun alo. Sakantanan bade naroskeun perkawis Neng Wulan. Natos aya di bumi atanapi teu acana. Cek Bu Halimah boh pamulu boh ucap-ucapan sama sakali eueuh pikacurigaeun. Seeutik noge keur Mang Amud jeung Bimuna. Kuluna mah nyebutna teh Ayi para mitra. Nyebatna teh Ayi nyebatna teh da masih keneh kolot keneh Bu Halimah jeung ieu jeung manjan teh para mitra jeung Pahamjah kitu. Kitu nu mawi nyebatna kedahna Ayi mangga pancakakina urang robih deui bae. Mang Amud harita ngarenyu ret kabojona nu direret oge ngabelenyeh imut. Duanana para mitra teu bisa nyumputkeun ka bungah nu karanapan. Mang Amud gancang mairan kana caritaan ti Bu Halimah harita pok adabna keur. Juragan pameget kali juragan istri. Heup. Gancang naker Pahamjah megat omongan Mang Amud. Mang Amud ngarasa heraneun manehna mencerong ka juragan Hamjah. Nya kitu deui Bimuna leuwih heran batan salakina. Numatak manehna ge milu mencerong ka Pahamjah. Pinuh ku kaheran pedah Pahamjah megat kalimah. Demi Pahamjah bari nyarengeh seuri leutik teh pok ngomong. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Para mitra kaum dangu. Harita para mitra Pahamjah tuluy cumarios. Heup. Heup jang Amud beun. Ulah nyebut juragan. Ulah nyebut juragan nya kitu deui. Nyaeta ka indung budak ulah nyebut juragan. Asa kurang bernah lah ongkohan ayeuna mah geus teu jaman ayeuna nyebut juragan teh. Ku kituna asa mending nyebut ieu we lah nyebut akang gitu. Sakitu kahayang akang mah gitu. Da kitunya Jang Amud. Memang teu lepat kasanggemana pun lanceuk teh atuh Jang Amud jabati tos teu jamana teh sumuhun. Ieu we di dieu nya aceuk jeung pun lanceuk teh apanan sanes turunan menak, sanes turunan bupati atanapi tung ngomonggung. Janten teu kedah nyamet juragan lah. Sebat we akang atanapi sebat nami ge kitu asa langkung raoseun ka kupingna. Namihan ka akraban oge namihan ka sugemaan kanggo ieu kulawarga di dieu. Tema Bu Halimah nyambung nyarungsum kana caritaan Pahamjah anu neme. Puguh kaayaan kana eta kakecapan Pahamjah jeung Bu Halimah. Harita nu jauh tina panyangka, angang tina sawangan bat ngarenahkeun maneh. Bari kedalisan estu kawas nu pinuh ku kaajrih kamanehanana. Ngajadikeun rada bingung keur Mang Amud jeung Bimuna. Mun teu ngagugu sok sieun majar maneh, ari ngagugu sok sieuna majah culangung deui. Najan kumaha Pahamjah jeung Bu Halimah teh hormateun maranehanana. Najan kumaha kaayaan Pahamjah jeung Bu Halimah jauh aya di saluhureun maranehanana. Aduh juragan asa kumawantun teuing cenah. Sim abdi kedah cucungah nyebat kitu masun sareng asa teu mernah we di juragan pameget kali juragan istri. Nyebat Ayi ka abdi sun punten we sun. Itu geura bat make nyebutkeun kitu sagala. Apanan Wulan teh? Ayeuna mah kieu atunya. Kumaha? Lamun ieu apana jeung mana Wulan nyebut akang jeung ece ka abdi sareng ka pun bojo sedengkeun
Iya pokok nama abdi sareng pun bojo bade nyebat ayi. Damun paman nilih kana umur mah abdi sareng pun bojo teh sigana saluhureun. Iya disaluhureun ieu umur mah tah supaya akrab jeung teu kagok kumaha upama kitu we nya. Cek paham jah matak sugema kadengena Mang Amud jeung bimuna harita nu keureunya mah. Tah kumaha mun kitu lah supados janten kaberesan sadayana. Bu Halimah nguatan kana caritaan pahamnya. Nya ari kitu kapalai salira mah sumangga sun abdi mah ngiringan we. Sareng pun bojo sejatumut sun. Sanes kitu mana cek Mang Amud terus ngareret ka bimuna. Muhun sae kitu we sanaos wegah sareng teu waralantun ge kawit nama namung. Moanya ari kadah nyebat jenengan mah asa teu waralantun teuing. Make nyebutkeun teu waralantun sewegah sagala. Da lain jeung sasaha atuh ieu teh. Oge Mang oge mbi mangga leuteunana dicampi cek Neng Esti nu harita ka Karanorojo deui datang. Sanggeus bieu manehna tas dicai mandi heula. Waktosna seep. Rupina dugi ka dieu bae heula carios nyambung nu judulna Ingkar. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Koswara dina bagian ka-21. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae kasadayana mangga permios.